nami abdi Widialia Rahmat di kelas 11 MIPA 5 di dia abdi bade nyanggakeun biantara nuju dolna amal ibadah bawa berkah dunia jeung akhirat. Pertama-tama jeung di paling pertama ayo urang sanggakeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di ieu kesempatan abdi dia sariung kumpul di ieu patempatan dina kaayaan sahat walafiat. Kapara barayan nu simkuring dipikar cinta di ieu kesempatan simkuring bade nyampaikeun sapatah atanapi babaraha kalimat anu judulna amal ibadah mawa berkah dunia jeung akhirat. Kasadayana ingetnya jalma anu rajin ngalobakeun amal bakal dibales ku Allah Subhanahu wa taala langkung ti amal anu dilakukeunana. Salian teh eta amal ge bakal mawa berkah di dunia samisal usaha urang bakal aya kamajuan lantaran aya barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Mun tak urang ulah betot-betot ngalakukan amal nu kahijinya eta amal jariyah. Saha wae nu ngalakukan amal ibadah bakal dibales ku Allah Subhanahu wa taala lamun teu anu dilakukeunna. Atanapi manglipat-lipat ganda ku Allah di berna kitu deui amal ibadah nu kudu urang ngalobakeun amal ibadah. Dipiritakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka tetapi balasanana ti Allah jaga di akhirat. Ditulis dina Quran surat An-Nisa ayat 85 nu artina saha wae nu masih syafaat anu sae tangtu eta bakal jalma eta bakal dibales ku Allah Subhanahu wa taala mangalipat anu dilakukeun. Kasadayana dulur orang muslim sadaya urang kudu seueur ngalakukeun amal ibadah sareng amal jariyah pikeun pibeukeun urang di dunia jeung akhirat. Mun sakitu wae nu tiasa didugikeun ku simkuring pami leres mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.